almarhum ayahanda abah lamun kerjeng anak mah jeung anak daharna loba. Heran abah mah lamun jeung anak daharna gembul jasa, tapi lamun teu jeung anak tilok dahar. Ibu bae ibu ka Jogja datang ka gering disuntik dia semua abah sia mah teu ngajak-ajak aing dahar ceuk nya 2 poe teu dahar. Bisa kuat abah mah eta. Tapi lamun jeung anak mah tuh kuat ditarudan ku anakna, warembul anakna. Kumaha jeung tong mah beuh. Haji entoh haji us haji mu terbasuk kula atuh gembul. Kula ge nurutan abah daharna doang. Haji bari katurutan ku Haji Maming. Garembul. Eta bisaan kolot eta, masyaallah. Embung ka ciri ku anak-anak aca. Lamun keur dahar bareng teh kasambal kasar, tapi lamun eueuh sasaha cengi. Urang mah beda, lamun keur loba jelema cengi. Habe hayang pajar tasawuf. Wah Haji Pedi tasawuf siapa dulu? Masya Allah. Giliran eueuh sasaha waduh ngawadang. Perbedaan ahli Allah jeung ahli dunia seperti eta. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Nah, nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum wayahna. Upayakeun lamun hayang urang mengenal Allah. Nomor kedua ngurangan sare, terutama ti peuting. Eueuh hiji waliullah dijadikan wali, nu peutingna sare moal aya. Eueuh hiji solihin, nu peutingna sare moal aya. Nu mantap diangkat jadi solihin, nu mantap diangkat jadi wali, peutingna karasa. Alhamdulillah cenah kula lagi diantar sare nonton bola. Haji Jamal mah. Jadi kudoli duaan. Masya Allah kiai nonton bola karolol. Nah, tapi tambah lain jangan naon yang nama bari zikir. Lah murid nerima, murid tolol, murid tolol. Dibejakeun guruna mari nonton bola bari zikir teu percaya. Kudu di exit kita pemurid. 2 ngurangan teh nomor katilu ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah. Lamun jeung ahli Allah, jeung Habib silakan, jeung Habib Lutfi silakan, Habib Ja'far silakan, Habib Umar, jeung Haji Pendi jauh. Rusak. Jaringan HP ia hanya membuat kedangkalan batin.